balat balabar kawat burinyai, dalam Bandung Dadang Supriyatna, mitenan sareng ngaevaluasi percepatan penyaluran bantuan sosial PKH, BPNT kalayan atensi tahun 2022 di Cimaung, dina dinten Senin 7 Maret 2022. Dina rohangan kagiatan eta, dalam Bandung Kalintang ngajen kana kagiatan pembagian kalawan panyaluran bantuan ti pamarentah boh PKH, BPNT sareng atensi di Cimaung nu lumangsung lancar, sarta mundut ka warga masyarakat nu nampi bantosan pangan non-tunai atanapi BPNT, kanggo balanja di warung atanapi toko pangcaketna di lingkunganana. Kalawan tujuanana, salian kanggo silih bantos, oge supados sirkulasi artos tetep aya di Kabupaten Bandung. Dalam Bandung nu dalit digentera Kang DS mitutur, wireh urang calik teh di Kabupaten Bandung, dipalih dia oge aya warung atanapi toko di Kabupaten Bandung, pami tiasa ti ayeuna, urang kedah tiasa silih bantos di antawis wewengkon, langkung sae balanja di warung nu paling caket. Kang DS maparin uninga, wireh bantosan tunai nu ditampi ku masyarakat nu nampi manfaat di Kabupaten Bandung teh, agengna 200 miliar rupiah per tilu sasi. Upami satahun, kirang langkung 800 miliar, eta kalintang agengna. Insya Allah, eta baris aya pangaruh ku cara ekonomi, ku cara teori mikroekonomi, baris aya pangaruh multi efek, mugia tiasa kajantenan sapertos kitu. Sakitu kapihatur, ti langit Cimaung Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara ngabewara.